Ieu ngaji kitab ieu meninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung syaitan. Hiji we nu dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Dongeng di panggung, dongeng di ngaji babari jasa, tapi praktekna kurang dekat Gusti Allah ninggalkeun awaik. Sedengkeun pangluhur-luhurna pangkat adalah nabi. Urang lamun mengejar pangkat sakitu luhurna pangkat manusia nu disebut kutubul aulia, mun jelema diangkat jadi kutub geus luhur jasa eta teh dinisbatkeun ka nabi maka karak awal kanabian. Oh, atuh nabi mah hese jarita keurang. Pilihan, khiyarun min khiyarin. Tabang geus moal aya nu nyaho iwati nu gaduhna we nu bogana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun jelema diangkat jadi nabi dibere mukjizat, diangkat jadi rasul dibere mukjizat. Aya jelemanya diangkat jadi nabinya jadi rasul. Aya jelemangan diangkat jadi nabi hungkul bedana. Mun jelema dijadikeun nabi jeung rasul wajib tabligh. Ketika jelema diangkat jadi nabi hungkul henteu diwajibkeun tabligh jang dirina hungkul. Diberelah mukjizat kabeh baik nabi maupun rasul. Lamun urang dongeng-dongeng baheula para nabi, para rasul. Imimiti Kangjeng Nabi Adam ke diturunkeun di mana ke minggu hareup? Di mana coba diturunkeun anak? Apakah di etek engke? Apa di kawaron turunna? Kemudian Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, kabelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud. Kemudian kabelah dieuna Kangjeng Nabi Musa, Nabi Yusa, terus ka dieuna Kangjeng Nabi Yusuf. Kabelah dieuna terus Kangjeng Nabi Isa alaihis salam, diakhiri ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu kaluar ti nagara itu. Damaskus, Suriah, Misro, amis di jero. Teu jauh ti dinya we. Yordania. Teu jauh ti nagara eta we Palestina, Israel, Makkah, Madinah. Urang mah ka dieu nagara anyar urang mah. Teu pernah kasabaku nabi. Urang mah kasabate zaman tabiin asuplah ka Indonesia. Sakieu geus alhamdulillahirabbil tengah-tengah Hindu keur mejeuna merajalela. Jol tabiin kadi. Indah jasa. Sampai terkikislah Hindu, Buddha. Imbullah Islam. Mulai Kristen. Terus adu kekuatan ideologi sampai ayeuna. Tapi di Indonesia kuari ternyata negara terkuat, terbanyak, terkuat di dunia. Kailalagaan Indonesia. Emang kumaha gitu. Masya Allah. Sebab di Indonesia mah penting pengakuan. Kajen teuing teu salat. Ngaku. Hebat di Indonesia. Aya deui jelema nu diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Lamun jelema diangkat jadi wali dibere supaya tumaknina hatena tentrem, terketahui bahwa dirinya adalah diangkat jadi wali, diberelah karamah ku Gusti Allah. Nah, ieu jelema-jelema pilihan Gusti Allah
jelema anu ngopenan rohani batin komunikasi langsung jeung Gusti Allah mukjizat karomah wahyu para nabi belah dieuna ilham ka para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Memehna nyaritakeun tentang alam. Alam eta kabagi dua, aya alamul amri, aya alamul khalqi. Alamul amri latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa. 5 latifah alamul amri. Nu 2 latifah alamul khalqi. Alam latifatun nafas nafsi jeung latifatul qalab. Eusi latifatul qalab 4 disebut anasir. Unsurul ardi, unsurul ma'i, unsurul hawa, unsurun nar. Jadi berarti jumlahna alamul nafsi, alatifatun nafsi jeung latifatul qalba, latifatul qalab. Ieu termasuk kana alamul khalqi. Nu mantak dicaritakeun deuk diurus kumaha cara ngurus alamul khalqi, kumaha cara ngurus alamul amri. Lamun urang makan ku ari urusanana teh urusan pidahareun jeung pinginumeun. Ketika beuteung kekerbekan hayang dahar, ketika tikoro nah ieu teh hayang nginum, ketika anu handapeun bujal acung-acungan kan. Jauh urusanana tilu kitu bae urang mah. Lamun eta doang nu diurus datang ka paeh ya sakitu da bae. Sakitu da bae. Malah aneh aya jelema lantaran make obat begitu paeh jelemana mah paeh barangna mah utek-utekan bae. Barangna utek-utekan bae. Mantak cek pamajikan ulah dikubur lah jah hirup keneh cenah etana. Deku maha sosonoanana atunya. Cara ngurus alamul khalqi teh kumaha ieu? Latifatun nafsi jeung latifatul qalab. Cara ngurus alamul amri teh kumaha? Mun eueuh guru mursyid moal bisa. Endeu kumaha ngurusanana. Titik-titik latifahna teh akan jelas. Sedangkan teu bisa dipotokopi urusan ilmu nukos kitu mah sanajan aya di toko sanajan urang dibere fotokopi lain perlu fotokopina ieu mah mindahkeun rasa ieu mah ieu tina sieun jadi henteu tina borangan jadi berani tina tata dina teu beuki zikir teh jadi beuki tina tata dina teu beuki tahajud jadi beuki tina tata dina teu bendu kana maksiat guari jadi bendu neuk mindahkeun rasa eta urang mah kuari lamun neuleuh awewe pingpingna kabuka sir deuk dipindahkeun neuleuh pingping mah pingping bae susu mah susu bae tapi ulah resep cenah apa mungkin tuh sia kitu bae sih dasarna emang sia mah kitu. Hiji jelema ibadah bae ka Gusti Allah ditungtun ku guru terus we beuki ibadah teh geus puguh anu parduna mah nu sunahna ge terus bae tapi manehanana ketika neuleuh awewe sir bae ketika neuleuh susu aju bae kontak ketika neuleuh pingping atuh kontak bari ditekadkeun ku janaja ieu mah atuh turunan ti Kangjeng Rasul sunatur Rasul jateuna naon ieu atuh kapan deuk kumaha ari gabruk deui mah atuh kuduna meunang rebuan zikir pan teu kaburu ja ieu mah nyekelanana nyekelan tasbih nu 2 doang. Nah bebeja ka guruna cak guruna teh kudu bebeja ge geus nyaho aing
dipandian ku guruna sanggeusna dipandian terus ditah lempang 1000 kilometer ulah make sendal bolak-balik 1000 kilometer kira dia ke Surabaya balik di Surabaya dipandian deui ukuran sakitu maksudna setelah dipandian deui ditawajuhan ku guruna perem santosa diperem diberet titik dicekel titik-titik na ku guruna saenggeusna dicekel titik-titik nafsuna beres tes ibadah maneh kuari manele awewe sarua jeung neule toke neule awewe sarua jeung neule kadal dina harti moal kaganggu ku kadal masukan urang ngarenja ku kadal jan teu jadi urang teh geus bae cek nyana ieu ngeunaheun geus ibadah we juntrung ka Gus ieu lah guru mursyid bisa nu ngaganggu ka manehanana dileungitkeun selesai hiji nu ngaganggu ka dirina ieu syahwat carajan teu nanaon ngan teu diangkat-angkat ku Gusti Allah jadi wali titik-titik da dipicen ku guruna eueuh model tukang urut teh lamun ngurut nu biasa bae mah ngurut nu teu boga guru eta teh lamun ngurut awewe atuh serseran ngurut lalaki atuh embung mau ngurut aki-aki mah jadi embung kan ketika ngurut jahe mantep batur diurut ngan setengah jam nya nama 12 jam tapi ketika seseorang boga guru ngurut guru batin dinapab ngurut nah tawajuhan tek setelah ditawajuhan ngurut lalaki jeung ngurut awewe bakal akur nu kolot jeung nu ngora bakal akur nu dewasa jeung budak akur bae sebab prinsipna hiji pengobatan sugan aya ser ketika ngurut awewe teu aya eta teh nu ngaleungitkeun kos kitu tah guru tah eta nu pentingna tah guruna tah urang makan khawatir bae duh ieu kumaha mun ngurut awewe horenganannya teu hayangeun dibere eueuh sawat eta teh mun boga guru lamun teu boga guru eta lah biasana dukun kendi eta masyaallah ini keur carita perurutan iyalah dina thariqah teh kos kitu diluluh lantakeun syahwat-syahwatna sebabnya nanaon ngurusan alam mimiti alam kholqi kemudian alamul amri untuk pengenalan baheula alamul amri jeung alamul kholqi dijelaskeun fa alamul qudrati wa alamul amri eusina 5 latifatul qalbi latifatur ruh latifatus sir latifatul khafi latifatul akhbar alamul amri ialah alam kudrat ngaranna wa alamul hikmah wa alamul khalqi wal amri kesina 5 sarua bae hiji latifatun nafsi nomor kedua latifatul qalb si latifatul qalb adalah anasirul arba'ah berarti 5 jeung 5 10 nah nu 10 ieu hiji-hiji da ngabogaan nu kudu diurusan ku urang lamun latifatun nafsi al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru as-syahwat al-godob 7 etalah anak buah latifatun nafsi ketika urang dek berangkat ka Gusti Allah mulai diurus urang batin urang pengenalan latifah-latifah di jerona nu kudu dipikeun secara total nu kudu ditarik secara total moal bisa lamun eueuh guru nu mantak nyana ngomong atuh bisa bae ai ku Gusti Allah bisa bae sia calangap mah bisa bae tapi praktekna urang teh titah ulah resep dunia tapi cara ulah resep dunia teh kumaha hese bae titah ulah resep urang teh ka makhluk tapi urang teh praktekna kumaha ulah resep ka makhluk teh hese bae sebab urang mah can berangkat ketika urang berangkat bebeneran kakaraknya Dimantak para aulia Allah mah di kota, biasa di kota ngahiji di naik klub misalnya manehanana batur mararabok, batur dansa, weh nyana aya didinya. Teu kumaha sebab nyanana geus leungit alam eta, geus pindah alam. Geus pindah alam eta leungit biasa bae nya mah.
Mantak engke aya tugas taklukeun coba itu pezina nyana kudu ngahiji jeung para pezina. Lamun masih kene alamna encan ngageser atuh milu zina. Taklukeun pejudi-pejudi itu. Jumlahna sabaraha pejudi? Lamun manehna masih kene aya di alam ieu kholqi, atuh masih kene aya di alam eta mah akur bae, resep bae kana dunya, atuh bakal milu tergelincir. Tah nu mantak moal luhur agama lamun lain dicekel ku para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Naon sebabna? Dakwahna akur jeung urang. Lamun lain wali akur bae. Urang resep ka dunya, nu di panggungnya resep ka dunya. Urang boga hubungan jeung makhluk, kiai nama komo di luhur panggungnya HP na aya 5 ngajejer. Keur dakwah ge, maaf ya, saya ada SMS dulu tolol tak kiai. Eta kan ngaranna akur bae jeung masyarakat. Wali mah moal kitu kajen kuku mage hiji, dek di ka Allah keun lantaran aing wau jeung Allah. Ku caranyana lah sesuai jeung pangkat kewalianana. Luhur agama ketika dicekel ku wali lantaran alamna geus beda. Handap agama ketika dicekel ku lain wali ngan sakadar pangrame-rame doang. Eta mah kiai-kiai nu lain diangkat jadi wali, eta mah ngaranna kiai kokoprak. Lumayan kotok-kotok bae mah indit ku koprak. Koprak. Ieu jangan koprakan kotok doang. Nah, ketika kotok ge geus teu sieunneun ka koprak, dibalangkeun koprak. Geus, wassalam. Koprak geus modar koprak geus. Eta kos kitu eta. Nah, ikir carita luhur agama geus puguh dicekel ku Kangjeng Rasul. Luhur agama dicekel ku nabi geus lain udageun. Luhur agama dicekel ku wali lantaran geus alamna pindah. Luhur agama ketika wali sanga di urang berjuang. Sebab lawan moal bisa kasogok. Moal bisa nyana maka bere. Hiji we Allah nauhidkeun ka Gusti Allah. Nah, ieu alam ieulah nu dikajahokeun fa alamul qudrat huwa alamul amri. Wa alamul hikmah huwa alamul khalqi wal amri pal qudrat tabruzu alam qudrat lahir wal hikmah batas turu katutupan geus pala tabruzul qudratu syai'an murtadian biridail hikmah illa fil mu'jizat kecuali mukjizat terhadap para rasul kakarak tembong di dinya naon eta ngabeberah ka para rasul sebabnya na pilihan geus dibedakeun ku Gusti Allah nyana dibere mukjizat. Mukjizatna kumaha? Rasul-rasulna bisa ngobrol jeung batu, bisa ngobrol jeung tangkal kayu, bisa ngobrol jeung seluruh makhluk. Kangjeng Nabi Sulaiman. Mukjizatna teh jeung naon bae nyana mah ngobrol jeung angin bae ngobrol jeung angin, ngobrol jeung angin. Jeung angin ngobrol, masyaallah. Urang geus sakapeung waktu jeung hitut ngobrol. Kaambe itu lamun Kangjeng Nabi urang mukjizatna nu geus terketahui rupa-rupa Kangjeng Nabi Daud mukjizatna geus tertera di Al-Qur'an Kangjeng Nabi Isa alaihi salam yubriul wal abros yuhyil mauta masyaallah eta mukjizat ketika jelema diangkat jadi wali padahal ieu teh kudrat mah kapan tas turu tabruzu wal hikmah tas turu moal lahir kudrat kana hiji perkara murtadian bi turida il hikmah illa fil mukjizat lir rasul wal karamah lil wali jelema ngurusan awak geus ngurusan awak secara syariat make Fathul Muin kuari batinna diurus, batin kuari diurus. Mulai pengurusan batin dengan cara-cara tersendiri. Terus betingna udang, terus tafakur, terus zikir, terus muraqabah ngageser engke perasaan teh. Ngageser aya lazat engke ibadah teh ku ngeunah-ngeunah teuing. Nikmat engke bakal sebab naon? Sebab dibere keyakinan ku Gusti Allah. Tambah yakin nu mantak tambah yakin naon aya karasana kunyana tambah deui yakin karasa deui tambah yakin karasa deui tambah yakin karasa deui dibere ku Gusti Allah pangbubungah
Di antarana ketika manehna lempang kacapean cek Gusti Allah baca bae atuh la ilaha illallahul jalilul akbar sok bari peureum lengkang ngegelek ngagedean bumi nyempitan plak 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 nu biasa di lempangan sajam kok 10 menit datang nyana sorangan kaget dibere pangbubungah ku Gusti Allah. Ketika manehanana lempang di tengah-tengah anu panas, biasana mah panas. Kulantaran kalalahan tilok hayangeun wali mah tilok hayangeun ja pasrah ka Gusti Allah. Kulantaran ieu kapanasan anu luar biasa, tet dibere ku Gusti Allah. Panas mah panas ngan panas teh teu karasa panas. Mulai nyana kaget. Lempanglah di tengah-tengah hujan, biasana kahujanan, ieu mah teu kahujanan. Nyana teu hayangeun dibere karomah ku Gusti Allah. Tah ieu teh pangbeberah lantaran nyana deukeut jasa jeung Gusti Allah kulantaran ngurusan ieu, ngurusan batin. Ngageser engke ti alam ieu ka alam ieu, ti alam ieu ka alam ieu, urang bae geus sabaraha kali ngageser sabenerna mah mimiti ti alam orok. Terus ka alam oleng-oleng. Di alam eleng-eleng ke alam lempang didinya mah tak urang teh hayang na mobilan hayang motoran mun budak hayang anak-anakan dibelikeun lah ku mana ku indung na mobilan ditarik-tarik gede saeutik hayang mobil beneran pindah rasa eta alam kholqi eta kos kitu kamari ieu mah kamari ieu urang teh paling ge hayang boneka anak-anakan ku ari mah hayang nu bebeneran. Tuh kan, alam na pindah. Eta di alam kholqi. Diurus ku urang batin urang. Sesuai jeung aturanana. Hiji-hiji. Ti dieu heula. Tek. Uruslah tidinya. Mulai dengan cara anu intensif ka Gusti Allah. Teng. Engke ku Allah dibere perasaan. Jauh lain deui. Mulai ku ari teu pedulian. Situasi politik anu memanas nya nama biasa bae perekonomian anu amburadulnya nama biasa bae sebab jana seakan-akan geus misah jeung perpolitikan jeung perekonomian kemudian nu jelema ngaler ngidul ngetan ngulon nya nama teu peduli lantaran nyana geus pindah perasaanana jeung Allah kitu kene setan ku ari mah urang kaliru ieu teh setan apa lain ketika geus diangkat jadi wali nyahoeun bahwa ieu teh setan nu mantak Imam Syafi'i pernah ngajotos setan Imam Hanafi pernah ribut jeung setan jeung wali-wali anu sejen pernah ribut jeung setan ai urang mah lantaran urangna jadi setan barenglah jeung setan teu bisa urang mah sebab can nganyahokeun ieu setan apa lain ieu setan apa lain boro-boro jeung setan nu eta kukutil anake urang mah eleh tuh jeung pocong bage eleh pindah perasaan. Tah, ieu lake dibere pangbeberah ku Gusti Allah karomah ngaranna. Geus painal qudrata tabruzu bila taqtiatin tasdiqon lidzalika nabi. Untuk membenarkan nabi diberelah mukjizat nyata-nyata gitu kene wali. Nah, ieu ge nyata-nyata karomah ka wali. Iyalah pengurusan batin anu hese teh. Mulai diurus sesuai jeung aturan. Tergantung kumaha engke guru nangtukeun lantaran di deuleu lahan-lahanna di awak urang teh sarua ejeung kitu bercocok tanam lamun eta sawah diurus heula kolbu ge kudu diurus sawah teh dipaculan heula di waluku digaru geus bagus baru humuy kitu ge hate nu deuk dipelakeunana bibit, nu deuk dipelakeun dina kolbu adalah iman. Diurus ku urang teh ngaranna taat. Sanggeus diurus durapi, caina iraha digaringkeun, iraha dicaian sesuai jeung aturanana. Ieu ge engke pare jadi bagus. Boga harapan bakal panen lantaran nya melak, nya ngurus, nya rapi. Aya harapan bakal panen. Kitu kene urang ngurus kolbu, nah ieu diurus sesuai jeung aturanan aya harapan belah dieuna. Ieu boga kalazatan kanikmatan ibadah, belah dituna ganjaran bakal aya engke di sorga. Kuari mazratul amal, engke yaumul hasad. Kuari bercocok tanam, engke bakal panen. Waliullah geus ngarasakeun panen di dunia kene. Bahasa sorga geus karasa di dunia kene.
nya nama hirup sorangan bae di leuweung geus asa di sorga. Di kamar sorangan bae geus asa di sorga.